Oh, mohon. Enggak. Ya lagi masuk di payung, Chef. Raka di payung kasih. Jangan hidup melengkah datang sampai cepang heula pundak mama please. Payun ka mama. Cepang pundak. Neng nyarios please. Mama. Abdi doa. Perjalanan Abi bagi ayah kelancaran. Berdoa di mama. Isu mama lagi. Biasa anak hidup terus ngalih ke dia karena terus mayun karena cepat pundak nyanyosnya Bapak doakan Abi perjalanan Abi dikawit pinten enjing mugia aya dina kalancaran kayaknya kebahagiaan doa di Bapak. Alhamdulillah. Insya Allah di jurung doa Ibu Sinar Rama anu biasa nganter kebahagiaan hidup terus. Neng murai kena tangan sebelum istirahat dan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kabayang ku hidup geus Aisan sangkehan tingawitan hidupku beraga alam dunia aina mangrupikeun Aisan anu terakhir anu jantan ibu sayang rahmat geus para cenah haluhur bapak terus kapelawinan di tengah bu enggak neng di tengah cali geus digapit ku mamah di paling dia asak seri ku hidup Ibu Rama hidup nyadak lilin guys ye lilin mangrupikeun cacaan kanggo hidup untuk kendak Ibu Rama hidupnya angan hidup geus mudah-mudahan cacaan ieu jantan doa kanggo hidup jantan Ibu Sinar Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pipit bagi Ibu Ramana sadayana kurawardi mustami kusim kuring dipi hormat puji kali syukur orang sanggakeun ka zat ilahi Rabbi sholawat kali salam mugia salami nabi lumsurkeun ka junjungan urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakulawartina ka para sahabatna tedugi ka urang salaku umatna lupa mudah-mudahan jaga riumil jaja urang sadayana kini sapaati manten alim ya rabbal alamin. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Hadirin kadang wargi anu dipihormat nurutkeun alul gapur sepuh anu kapungkur mangrupi tatali anu parantos paranti sateu adsana dilaksanakeun akad pertikahan sadinten sateu adsana sok lumangsung heula nyaeta diayakeun acara siraman kalayan ieu acara siraman nu enjing bade dilaksanakeun akad pertikahan pidoa ati sadayana mudah-mudahan aya dina kalancaran tur aya dina kasalametan anu satarasna singkenging rumah tanggina anu bahagia dunia na sinareng akhiratna amin. Ibu Rama sareng sadayana kulawarga insyaallah teparentosna acara terakhir dilaksanakeun acara siraman
jasad neng bibit mudah-mudahan bersih enjing bari dilaksanakeun akan pertikahan mugia aya dina kalancaran pidung ati sadayana amin ya rabbal alamin. Anu kek lahun itu ning namu rakyat kena tak mama cepeng tak mamah dirangkul gelis neng ditangkep mamahna gelis tinggal raya mama untuk kendat salamina gelisnya nu jantan putra dicontohan ku ibu gelis hidup sing sapertos kitunya mama kade gelis mama hidup di mana tuh sepuh hidup pada bela suka waktu jantan ibu gelis insya Allah hidup bahagia dunia akhirat tasakur anak gelis ngagaduhan kan ibu sinarang rama dinten iya tiasa dilereskan hidup gelis bisuntar mama gelis cing karosnya ahna didehkan ke jantan ibu gelis insyaallah kecelak cisoca mama gelis mudah-mudahan jantan doa kanggo hidup gelis ngalih di pangkon ku bapak kan itu gelis bapak abi lahun anu terakhir sak gelis kek cari cepeng tak bapak tangkep sing karos dedehnya akan jantan bapak gitu gelis hidup yang sepertos gitunya akan jantan rahma gelis alhamdulillah ngagaduhan kene rahma gelis biasa dimana kita sepuh ramah hidup gelis hidup sing sapertos kitunya anak anu jantan rahma gelis sing sapertos ramanya anak hidup tinuju alim insya Allah hidup bahagia dunia akhirat isun ramah ta'ar ramah gelis alhamdulillah lungsur gelis kumbah dapal sampean mamah gelis yang pipit gelis bayangkan ku hidup agengna dosa hidup perjantan ibu gelis oleh hidup nyusah dan gelis ngajengkelkan kalau jantan ibu gelis dimimiti hidup dikandung salapan sasi gelis kubra ke alam dunia hidup itu oleh nyusah dan ngajengkelkan kalau jantan ibu gelis pantas pun hidup gelis ageng dosa kalau jantan mama kumbah dampal sampean mama gelis muntiasa kecelakaan cisocah hidup gelis mudah-mudahan kecapnya susah hidup tandanya hidup agung dosa biasa dihapuntan kau jantan mama gelis sering dua selap gelis apalagi dia kedua sekolah sing dugi kabari gelis masuk menggera buburakeun sirah hidup gelis karena dampal sampean mama sujud gelis karena dampal sampean mama nangis gelis nangis bu cepeng sirahna bu iya gelis surga aya dina handapun dampal sampean mama gelis suhunkeun pangampurana gelis di mama sabab Allah moal ngahampura hiji dosa jalmi gelis upami dosa teh dihampura ku jantan mamahna suhunkeun ku hidup pangampura mamah gelis malah mandar hidup yang kebahagiaan ibu lungsurkeun pangampura sing dedehnya akan jantan putra di mana putra agung dosa
Ibu udah pernah biasa memaafkan kamu jantan putra. Neng, kira cengkat tinggal rai mamah rangkul mamah nagelis. Tadi nyohon ke pangampura ayah nyohon ke doa di jantan mamah gelis. Suhun ke doa nagelis. Teu aya deui doa nu langkung mustajab neng bibit iwati doa nu jantan ibu usina rakrama. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi bi suhtil walidaini. Kariduan Allah neng bibit tergantung atas kariduan mama. Kamurkaan Allah tergantung atas kamurkaan mama gelis. Suhun ke doa restuna gelis. Nyarios kamu tinggal rai mama nyarios mama doakeun abdi dikawit perjalanan abdi enjing mugi abdi sing kenging jodoh abdi anu soleh rumah tangga abdi sing ageng rezeki rumah tangga abdi sing sakinah mawadah binokrohmah doa mama anu diantoskeun makbul lungsurkeun doa ka putra urang insyaallah doa ibu anu tiasa ngantir kebahagiaan putrana tanpa doa ibu bapak neng pipit hidup moal bahagia mana nitip gelis hidup sing salamina sujud hormat tilawah kanu jantan sepuh gelis malah madar hidup bahagia moal sukses hidup gelis tanpa doa nu jantan ibu sinareng rama. Dina kesempatan ieu ku hidup bersuhun ke doa gelis. Insyaallah doa nu dilungsurkeun ayeuna ku ibu mudah-mudahan diijabah ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Cepeng dampal tangan mamah nu katuhu gelis. Dampal tangan mamah nu katuhu. Doa mamah tu sadayana aya di dinya gelis. Sok sanaos teu dikadalkeun ku lisan mamah. Doa mamah terus nyampak dina tangan kanan anu mamah anu katuhu mana setiap bade ka mana bae hidup kedah salim kana jantan ibu margi doa ibu aya dina dampal tangan anu palikan gelis bebeten jantan ibu na kalian doa ibu na udah mau diijabah ku Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira amin. Tos gelis ngalih karama kan ramah hidup sakit sampai na gelis demi sukses ini jantan putra tekaraos hidup nentak kan jantan sepuh gelis kabantah kan jantan ramah gelis hidup sing ageng karumasaan putra nu ageng dosa kan jantan ramah gelis Mombah dapal sampean ibu sareng bapak gelis sanes ayeuna bade nikah wungkul saya gelis setiap detik setiap saat langkung saya gelis mung dicontohan ayeuna bade nikah hidup kubah dapal sampean rama tandang hidup ageng dosa kana jantan bapak gelis terus nih terus diwasna mundur sakit gelis mundur sakit diragu-ragu ke mas takah hidup gelis karena dampal sampean ramah gelis mundur nengna kapal itu gelis di paling itu mundur nanti rasa ibu nasi nerang ramah dina waktu sih bisa bapak lungsirkeun pangapura ka putra urang di mana putra urang nu sakitu ageng dosana ka urang bila ada tekaros insyaallah
pangapunten Bapak biasa dipangapura ku Allah Subhanahu wa taala. Nang gelis diarakul rama ngempeng aya keneh gelis. Perdi doa nanti menjantan rama gelis nang bibit. Sehibas dapa hapunten Bapak abdi hapunten Pak dimustirkeun pangapura insyaallah Neng pipit tinggal rai Bapak nyarios kiri Bapak abdi doa abdi sejak rumah tangga didoati Bapak mudah-mudahan abdi sikeng rumah tangga anu bahagia dunia akhirat akan milik rezeki abdi takinah mawadah binakurah anu silih pikasih silih pikanya hing jodoh abdi anu soleh doakan ku Bapak insyaallah abdi sopak lungsurkeun doa insyaallah julung kopi doa indung disanding asih none air menuju dijajab kupang doa Bapak mudah-mudahan hidup bahagia dunia akhirat gelis alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan Allah ijabah doa ibu sinar rama kanggo hidup gelis amin ya rabbal alamin tos gelis neng gaduh raka sok lungsurkeun doa lungsurkeun sadayana sami hadir di dia kadang wargi doa kanggo neng pipit mudah-mudahan encing akan pertikahanana aya dina kalancaran kasalamatan seterasna rumah tanggina pingkengni rumah tangga anu awal sareng akhir bahagia dunia na sinar akhirat alhamdulillah doa aa atampi jazakallahu khairan kasiran aya keneh rakana neng daya rai mana rai aya gaduh rai insyaallah doa anu seueuran mudah-mudahan diijabah ku Gusti amin aya keneh rai na aya aya atuh aya terus nini aya keneh nini aya keneh nini gelis desakan di gelis nu akan pernikahan tanpa disakseni ku ibu sareng rama sareng aki sareng nini hidup udah syukuran Gusti Allah bibit aya keneh nini nu tiasa ngalungsurkeun doa kanggo hidup gelis nini abi doakeun ka gelis ni lungsurkeun doa ni cucu nini mudah-mudahan rumah tanggina kening rumah tanggi anu bahagia dunia sinaran akhiratna amin ya rabbal alamin isun nini na gelis isun alhamdulillah panjang yuswa nininya sing sehat doakeun punya hidup alhamdulillah gaduh keneh nini sareng aki keneh bibit disakseni hidup akan pertikahan doakeun aki nya cucu sing ageng rezeki na rumah tanggina encing akan pertikahanana mugia aya dina kalancaran doa ti aki tos gelis pasadayana kadang wargi gelis dipengker neng pasadaya lungsuran doa bu teraskan pangkar deh gelis
lungsuran doa. Mudah-mudahan doa pisadaya nu sakieu seueurna. Doa Ibu Rama, doa Kadang Wargi mudah-mudahan diijabah ku Gusti Allah. Amin. Neng Pipit enjing ngawitan hidup natembayan diajar rumah tangi sejam mungkas mangsal lagasan. Urang doakeun ku urang sadayana. Atur nuhun sadayana doana jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah rengse acara sukam mangrupikeun ngabersihkeun batin jantan ibu sinareng ramasan sadayana Kadang Wargi. Gini lagi, lihat ke tangan. Nah, agak bawah tangannya. Bu, Ya. kumaha lain nanti lubang sulan bu. Usap belarai si neng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ibu. Bari doakan bu ibu. Neng Pipit kabayang ku hidup teralit. Diibakkan, dibersihan ku mamah geus. Tekaraos ayeuna geus ibak terakhir teh mamah gelisnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pecelak ayeuna cai lungsur eut ku hidup gelis. Nah, jantan doa ka bagi gelis. Atur nuhun dicekallahu mamah awi geus diibakkan. Tos bucet teras bapak kapain mamah teu aya neng Pipit kantos hidup diasuh ku jantan Rama diibahkan dibersihan ku bapak teu karaos ayeuna ibak terakhir ti jantan Rama geus atur nuhun patos ngaibakan abi mudah-mudahan jantan doa kanggo abi ada persampean bapak tapi luang sulang pak dibanjur deh. Alhamdulillah rabbil alamin. Atur nuhun bapak abi terus dibersih terus diibahkan tok lewat gelis. Doa kebahidan terus terakana kapain neng Pipit kantos diasuh kuraka nuju alit mamah teu aya bapak teu aya neng diibakan kurakanya ayeuna ibak terakhir tiraka atur nuhun terus ngaibakan abi bari doakeun bari kucur cai teh bari doakeun ku aa. Alhamdulillahirabbil alamin hatur nuhun aa terus ngaibakan abi. Terus nini heula nini kapan. Luang sulani terus cekapnya terus gentos ku aki hatur nuhun ini terus ngaibakan abi terus bari doakeun ku aki terus murusut doa ieu tadi ku aki. Alhamdulillah rabbil alamin aki ngaibakan abi terakhir ti aki. Iris nih, iris. Karena kecihadannya, terus akhirnya alhamdulillah. Berdiri lainnya, kudu doakan. Atur nuhun dede, teteh terus diimpakan.
Bibi wa Bibi atur nuhun ageng milik hidup gelis dilungsuran doa kusadayana kula wargi bibi aki tua sadayana aya insyaallah ku Allah diijabah doa bisadayana kadang wargi enggak hiji deui dokter akhir teh bibi bari doakeun bibi Bu sok sing ageng milik rezekina bahagia dan rumah tanggina cingking jodona anu silih pikawelas silih pikaasa alhamdulillah rabbil alamin tirisnya andukna mana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ajma'in amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin syukurin dan amin pemdoa fi ni'amah wa yukafi hidayah rabbana kama bagi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wal ghina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakahul Quran al-Fatihah. Kapayun. Ningal, Ibu Bapak ningal kapayun. ilhadi ajmal dikono Ceria, ceria. Iya. sallu ya kuno Dia tuh sallu ya kuno menang baraya kan yang pipit mangga sing seueur anu ulaskeun asieun bak murang kali tamasan Buyos nini dia bilang eta gincrong ini mah wes sae bareng bapak mah so tah murang kali tah gitu sok tamasan talian atas pit enjing bade akad pertikahan di urang sami doakeun mudah-mudahan enjing aya dina kalancaran tur aya dina kasalamatan hatur nuhun ka sadayana kadang wargi nutus ngiring doa restuna mudah-mudahan diijabah ku Gusti Allah sakitu anu kadugikeun hapunten anu pasuhun tina sagarupi kakiranganana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.